Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya mitra wilujeng sumping di saung kang dami. Prung dina wanci carangcang tihang. Mun jaman kiwari mah jam genep isu. Harita katingali aya dua orang wartawan nu masih keneh jajaka. Nuka telah dadang jeung dayat. Cenah ceuk beja dua orang wartawan eta teh masih keneh magang atawa masih keneh training. Salah seorang di antara maranehna duaan nuka telah dadang nyarita ditujukeun ka si dayat. Amuing, suku kuring teh asa gimpor kieu yat euy. Ti isuk jidor teh euy, ngane lempangan we euy. Aduh, pusing aduh. Kacau. Ngancan aya ya jadi bahan materi keur berita teh nya euy ya. Kukulilingan di desa Haur Ngamanggeus. Terus di desa Pasir Huning geus. Da ayeuna urang geus aya di desa Sukawening euy. Sukawening Ciwidey. Ngan kitu teh we nya euy. Can bebeunangan wae teu euy jadi bahan berita. Kumaha ge laporanna kadunungan tuh nya euy. Bisa-bisa urang dua teh moal lulus ya euy. Urang mah sok kitu tah, sok Inggris. Sok hariwang euy, sok hariwang moal lulus. Kumaha nya yat euy? Yat, ari ditanya teh teh. Suatu ngomong atuh ngahulang kitu. Apanan kuringnya sarua apanan suku kuring oge gempor itu yo. Tapi da kumaha doy atuh. Tarimakeun we atuh nu penting mah urang ikhtiarna teu. Sanggeus kitu mah atawa sanggeus reureuh maranehna duaan nuluykeun perjalanan atawa ngalumampah ka pelebah girang. Asa keur kabeneran we katingali aya sababaraha urang jalma keur ngararyung. Beuki dieu beuki loba eta jalma nu ningalikeun teh. Harita si Dayat jeung si Dadang silih teuteup. Cing atuh urang tanya tuh awe itu tuh, awe warna jagelis urang tanya. Heeh tuh urang tanya, aya naon nya euy? Nyai, aya naon nyai di pelebah itu gerang? Akang penasaran nyai. Akang naros ka abdi Kang. Ari nyai madak kitu ge akang duaan teh nanya ka nyai. Atuh ari akang na nyai mah heureuy. Eta Kang aya nu katabrak Kang. Boleh? Nu katabrak? Muhun Kang. Tuh di jalan setapak. Nuhun pisan nyai nya atas informasina. Muhun Kang. Memang geus ilaharna. Masyarakat urang mah lamun aya kajadian sok babari pilar. Lain pilar, oi. Viral sia teh. Mane teu bisa maca? Ampur atuh teu apal dewek teh euy. Salah saeutik mah wajar we atuh. Lain. Salah saeutik oge bakal jadi matak blegug. Sia teh nyeklut ka aing, kurang ajar sia teh. Maneh nu maca yo sia teh. Deu halayang teuing. Geus kaning lah. Teruskeun moal ieu caritana sia teh. Ngeudeun peusieu. Atuh salah eta si dalang deta. Salah maca. Nyekeun bae atuh si teh salah saeutik mah. Kacau kieu mah yeuh.
Geus teruskeun deui. Eta na ceritana. Heeh, sia teh. Mana teh pecon. Mana teh bikin angin remote wae sia teh. Oh, sia teh geus ku aing tuluykeun moal eta yo. Oh, atuh tuluykeun. Atuh tuluykeun. Si Dayat rada hese ningali eta kejadian ku sabab loba teuing jelema. Sasaladak rada hese. Oh, rada hese euy. Cik awas, tong halangan, awas. Harese kieu hese ngaliwat kuring hayang nyaw ye. Awas. Kuring bapana ye, awas, tong halangan, awas. Masyarakat atau warga saeutik nyingkir mere jalan ka si Dayat jeung ka si Dadang. Awas kuring bapana ye, hayang nempung tong halangan. Tetela lagu ditingali anak monyet geuningan.